Dah ya. Wah, nah itu berotram kebenaran atuh. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Asal selain nelpon dia. Hah? Di. Naon mang eta? Neng tinggal di gara tu jalan aya. Burit-burit bawa kasur ka dieu mang. Arek melu ngeno aing mah aing pemajikan carekan ke pangandulan wae cenah. Mung teu narima mung anggot jelema pangadulan mah nya. Urang teu narima jelema pangadulan. Balik mung mung. Aing mah nya euy meuni tega kitu. Mung sarua ya ge teu narima pangadulan. Nam ka ditu bawa baliklah ka ditu. Di mana we teh hanapeun cawu di mana? Nek. Naon jang? Namut payung nih lah itu. Terus jodoh ya biar bisa kehujanan. Nya ke heula. Ye jang, sada balikeun nya payungna hiji-hijina pati ngaji. Nek. Kela nek ka mana nek? Ngaracai jang. Ieu nek. Balikeun payung. Bu, si yo payung puja kieu dibalikeun kieu gini budak teh cenanya. Ka ieu lo teuing. Kapan sah tadi cek nenek cenah kudu dibalikeun lin. Penta kobe sih balikeun. Lah dibalikeun maksud nenek mah dibalikeun tadi dibalikeun kieu ieu. Yang jalan-jalan ke Sebatur Keun lagi. Pengaruh sok jahil gitu ta. Hah? Tadinya ke adi asarnya. Sini sabar we.